Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima tausin jeung manuk merak manuk tawus tewa wa tayrun kita binyalifah wa bizahibin nafsihi wal khulaya wal khuyala iwan ijab bibiraisi ijiman kan perwatakan nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakbar rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehna mah boga kebanggaan buluna asal jelema bae ngajerebebeng asal jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu geus itu merak dienembongkeun bulu jelema lamun lembong-lembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mantak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak teh aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah ayeuna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai, bangsa bangkong, bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nya nama di jalan, pamer bae di tempat-tempat anu terbuka. Tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown. Dilalayan. Masya Allah. Horenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah tu jelema teh
didinya sumberia jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabladi itu dah manggeus nyawa halal haram terus naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha tang bagusna perkara ieu adalah nu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok mantak ajur-hajuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terus datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur-nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus di sia nu ngomong aing teu ngomong teu naon hayam merak kabladina eta hayam merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe peuting nempok ka luhur itu cahaya bulan masyaallah kabladina sararopan hewan-hewan anu sejenna teh ngahormat ai baheula mah isin ku merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi andi teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka aya merak kabladieuna hayam merak pusing lo Bandung ngalayat lo banu daratang cak hayam merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageus kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah hayam merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing ngantek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah tuh geus teu aneh di pemerintah ngaekeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus tibaheula lockdown cicing aja gimana biasanya nyekel tasbih hiji 2 ayo tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya nyabutan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan nya nama cak kiai ge cabutan cenah bulu kelek onam rada merenah ieu nu handal mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka mengaji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian dah iyalah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri
lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun santri ge lamun geus boga ilmu aja teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorangan cicing urang pukul boga saung sorangan ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar di pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaci tah pokos kitu teu kaci aya di Banten aya orang Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik jasok ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana ngokolot na ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya eta urang Banten mah bener serius ya serius ya cek ulah teh sugan teh uzah orenganan teu nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan kiai anu ti penting mal kapangi kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul naon gitu garana teh online eta kos kitu teh kiai teh sebaheula bae kapangi jeung kiai eta lah nyarana keur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang can ngarti can paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul can boga kanikmatan diparenda ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh aya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyieun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah gitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh
iyalah micenan bulu ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh ini lain carita micenan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun mungkin nama kaditu awak urang teh kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung ieu contoh hayam merak ini hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung panggilina pangapitna panggilena sadunya moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mandak aya bahasa aya beraku kuncungan untuk melengkapi cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan penting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunan teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapanggih tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha Masya Allah datangkeun geura urang ka dinya nu manteg lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha sebab rasa nang urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal ge ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung ge ku Allah berarti teh di aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majus kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tapi da ge ti Allah Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100 eta boga rasan urang boga rasan Allah asal ge ti Allah yes saya di kantong ya bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leunyeun aing hungkul wari deuk haol beakeun kabeh 10.000 wadai aduh Masya Allah gari balik ngabonceng ngababaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang beakeun paing kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul keur contoh hungkul na ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema Masya Allah urang ngaji gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar sia di jero bae isin ja sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teh nogos itu moal jadi jelema bener maksudna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina
jeung sejen kahijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungitkeun kos kitu hese hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebejana ge flu aduh tuh bisa hadis jangan keur flu kanu sugih mah flu ge datang bae eta hijab aduh lain pudoli iyo pudoli nu sejen ngan guru nama iya aduh Gusti Allah hijab ieu cerita hijab ieu mah eta mah contoh doang kurang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam mentak udang di peuting teh berat eta teh hijab ketika orang hudang barang deuleu jam 2 Masya Allah itu penting teuing ya lamun urang ngaju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan Masya Allah kari tas blangkeun hudang dijar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun beureun ku Gusti Allah manan kitu ga aing kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi kosi ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti menta abdi kakuatan ka Gusti ya beres insyaallah tunduk tama perwatakan sia tama urang rek urang tas belang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk bisi tunduh hijab ngaran mantap piceun bulu bakal ngeunah ngan ibadah udah hirup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran ieu mah nyarara hobe ongko tah iya belajar wicina cara manuk merah abeh bisa nempok ka panon poe lain sakadar nempok panon poe tapi nempok aya nu nyieun urang nempok panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempok bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tak eta nu mahalna ketika orang neuleuh awewe jore ya Allah ya Rabb itu ciptaan Gusti jore teh cak nafsu eueuh nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleuh teh Gustina geus teu kadeuleuh jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae ya dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah ge moal teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengan nafsu ibadahna pasti bernafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah nu tadi nama Quran teh sain doang jokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah eueuh hahalang maca Quran berbet Masya Allah teu kadenge
Bismillahirrahmanirrahim. Balikeun deui. Cek pamajikan kacepetan. Oh halang. Cet. Dibaca henteu sih kan? Henteu, balikeun. Masyaallah kari. Contoh hayam merak. Ulah dibagakeun ilmu urang, lamun dibagakeun ke masang bendera, lamun masang bendera bisa gadeukeun ka pemerintah. Selesai. Sin jabarwas, sin jabarsalam, alif jabarlam, mim pasamu wassalamu. Selesai. Asal kiai geus gadeukeun pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ilmu tinggal ilmu. Luanta kiai yayasan lain jore jadi kiai kocoran dana nanti pemerintah. Aya satu kebanggaan di dirina, yo aing bisa ngabangun, yo aing bisa hijab. Keur carita hijab, masya Allah. Luanta kiai aya disebut kiai, sia ka aing mamang memang kiai atuh. Aing jadi kiai, batu nurutan sia mamang, palu sia ku aing. Eta karana nambahan bulu nu kos kitu. Tuh bagus. Geus satu kiai ka mana? Tah kitu. Menang sataun kiai keneh bae atuh mama sih. Masya Allah. Aing sadakolot masih kiai keneh mama. Nukan. Terus kitu nah tambah bulu hijab. Justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana? Aing ulah kiai atuh buya. Siapa goblok urut. Ulah kiai lah, mang haji ke naon bae lah aing manusia sebut kiai isin. Lamun dilembur keur dihormat main ngariung asa jadi kiai beuh komo tukang ceramah. Dihormat gelas dagen lain gelas bode lain leutik bode ong bodena gelas embahna gelas datang ka hese nginumna ge kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa komo aku bata mah akan ditawaran nanti bawa geus ku kiai teh aku maka loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema aju ditolak tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya cenah itu anu ngamenangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji. Kaheula aja asana ngadenge surah mah 3 mah baik. Tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae. Aing kamari mah aing asa jadi kiai. Tapi barang aya masalah. Duh, embung aing kiaikeun ieu. Kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jagetna ieu kabari mah asa jadi kiai aing bareng aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira anu nanya masalah mah masya Allah hes kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut atuh batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadi kita mun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai main seretan ngaranna teh mah tah bulu belajar cara hayam merak
satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakituna we sakituna bah rugi urang hirupnya sakideung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos kali naudzubillah min dzalik. Ieu teh urusan bebeungkeut ada ieu teh bebeungkeut jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak mending kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebat dah bisa nyabutan bulu masa urang teu bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karak ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel da aing mah ih tuh eta teh jawab urusanana aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung munyeuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah. Nikmat zahir mah kudu aya kesenangan-kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan peuting beurang ruhani balik ka nunyeuna masyaallah nikmat teu hiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalengitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pangjleba pangbloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon da mah pangbloon-bloon aja ablaul bloon eta nah ieu susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mah kieu susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu jadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai dah bulu piceunan